Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten dinten ieu Abah nuju ngadamel awak wayang Aswatama. Awak wayang Aswatama Kang Ari nu di Ciledug ku Abah tos dipasihan kaina kangge bahan kepala wayang. Tah ieu cara ngaraut teh kieu Kang Ari ya.
Tuh baraya ieu awak wayang teh sekelas ieu kayaknya di garis-garis harus diceklatna langkung rawasin. Tah ieu ka Kang Cecep anu di Ciamis tah awak teh sekelas ieu Kang Cecep teh. Kantosna di kieu ieu dah di ieu di raut ieu tah. Saking penna Kang Cecep bade ka dieu cenah bade rurumpaheun ka saung butut ya mangga diantosan dah iraha bade ka bubina Kang Cecep. Beres peraya tuh. Nah badan wayang teh kena kieu diukur sakieu. Dina sakieu. Ieu kang wayang ukuran kidang. Baraya itu ieu mah bang boge pangrautan awak wayang di bakalan KBS baraya Abah anu tos manco di YouTube Abah upami meryogikeun hasil karya Abah tadi payun tos aya di FB aya di Instagram aya tain mah pangiten menurut sakit awe pangitennya anjing terus waktu di sama tutup kelawet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.